nyamper si Nyai ya teh gawe. Tapi irong temen iya meni urusan jalan nu lain dia teh kudu apluk-aplukan segala. Ai mah nungguan si emet teh laka cida. Cenah kok yuh nyamper. Laka resel ih. Sasapu koream. Ini teu purun. Cenah bareng gawe. Tapi parurun segala teh. Motor liwat, mobil liwat teh. Dijamain ya. Salah tempat. Sudah jam. Selene itu lain. Tentukeun ka dieu ku aing sia teh cenah sieun maneh teh. Tapi dawa jangan atuh. Dasar boloho geranan teu kacirieun. Urang di dieu naplok. Urang gedarkeun ulahnya ieu teh. Masa heueuh. Tapi dawa jangan atuh. Aduh, eta beneran si celeme. Awas ya kurang kerjain balik aing mah. Sia dikerjain ku urang mah sia teh Nyai dikerjain. Kemana teuing jelemanya ari geus ulas-ulas da bener bieu mah aya di dinya. Tapi belah mana deui? Da bener ieu teh imah si Nyai da teu salah. Tapi tapi sakolepat ka belah dinya tah. Aya nu sakolepat mah. Babet kitunya euy. Da lamun jelema pasti ngagoak. Tuh. Udah eta mah euy. Acong ajaran geura. Ai, iya kitu piraku ai ku batu mah da bisi kira lamun jelema pasti ngagoak eta. Siji. Wah. Ih, ngagoak sih teh. Ih, sama emeh nyeri. Ih. Mana mah yuk, kira-kira ih. Nyeri celinya. Nyeri. Nyeri lah. Atuh mangkana ulah sok eta susumput aja maneh. Apaan orang teh ngayakeun ngabalas maneh baru orang tuh apal maneh sumput di ditu ih bawa ka era. Ih, nyaho lah. Juga ucing sumput lah bataran budak. Nyeri. Puas nyeri kana ceuli. Ulah. Ceuli kula lewe geuleuh aing. Udah telewe. Dia tuh lah sedih kula kan. Aing diu aing ngomong ieu. Nah, aing mah asara rujit teh geuningan ih. Ganeng kapan orang teh kaborona nahaon aing geus teu parurun ieu sabaraha minggu geus teu parurun nanahaon bener-bener yang gagawe emeh. Lain atuh urang diuk ieu mah barala ih maneh mah. Bae aneh urang. Urang mah diuk urang hayang ka jero tuh heula. Ayo diuk ih. Teu urang mah hayang ka jero. Ka mana? Ih geus hayu ih ulah. Di mana mah di koret. Geus hayu urang indit geus beurang. Yah, ari maneh naon wae enggak. Nah, ieu dengekeun heula ieu maneh naon gawe di imah eta mah barala kitu ih. Teu parurun sakurang maneh mah teu parurun heubeul kebluk bakat cenah. Oh, teu aing ngaulin ka dia bantuan. Hayang ka jero. Geus mung geus hayu indit lah geus urang boga minuman mah. Bung aya. Bung sayu geus hayu urang indit. Ayo geus hayu. Ya, lagi aing jelema manjang ulah sok dieta teh lagi mau milik rezeki. Wah, maneh mau milik nahaon aing mah. Boro-boro maneh masuk kalah ka mental lain mawa. Geus hayu diuk we di diuk. Embuk geus dikunci di bawahku. Ieu di mana-mana ge tamu mah tuh di jero. Rek gawe nah ini ka diuk. Lah geus ka palang beurang geus ka dieu geura urang ngebro we. Pokoknya dia di jero. Moal geus dikunci di bawah kuncina jig bae. Jig geus di bawah kuncina gitu geus di bawah ku mini ka ditu. Bawa ke karena ka kebun. Resep nu bersih nih. Lah, geus ka bener-bener teuing cicing sedih deh urang nyamunyar we. Nyang munyar, ucang-ucang angge.
daripada di itu. Aing di dia. Heeh. Da urang teh meureun anjir. Mendingan euy legok deui cenah. Jadi nggak suka orang dekat siapa? Ini lain ngabejaan. Nyai geuna naik kumaha teuing cenah nya lalakona ieu teh. Ih, maneh mah ye. Apal teh anu keur viral ayeuna anu urang India teh? Nya hoai mah teh nempo HP oge na Iya. tanggawa kuataan siapa? Udah ngirakeun. Yo. Boga Geras ije masuk apaleun. Yo. Eta teh cenah si orang India teh datang ka di ke Indonesia nya ka urang Sulawesi cenah boga hubungan. Ari hempek teh pas ka dieu. Aing hempek da bahasa mana tah hempek aing mah? Hempek. Oh, wah, di mana-mana oge na bahasa hempek. Batur mah ngalartieun. Hempek. Ari pek teh meureun. Hempek. Sarua wae. Eueuh Heula geus dangukeun we gerame. Da mana bahasa nu ngabdi. Jadi orang dari poho deui. Kumaha? Nyari hempek teh. Hempek ai pek teh. Ari pek teh si eta na teh pas datang teh di eta ditolak ku pimitohaeunana teh da cenah mah geus dijodohkeun cenah. Saha ieu aing teu ngarti urang mah kumaha mah caritana teh. Aya orang India. Aya orang India. Datang Tadina ka sok Indonesia. chat-chatan ejeung orang Indonesia heuh nya si awewe eta teh. Tadina sok hubungan gitu nya WA-an lancar lah. Malah si lalakina teh sok merean duit cenah ge meh. Eta teh Ai Ari pek teh meureun datang ka dieu teh ditarima ku nya, kolotna kitu. Ari hempek teh manehna teh pas ka dieu teh ditarima ku kolotna. Tanya si budakna oge meureun da cenah mah jadi geus aya anu ngalamar deui cenah ge meh. Meureun emang kitu tadina meureun teh bogohon eta mah ngolo wungkul meureun. Nyaho tah dibogoh cenah ge sabaraha poe di bandara meh teu dahar. Ih kasep sia meh nya lumayan we standarna orang India mah kitu. Heuh ini sok alusnya. Irungna bangir komo tas di. Kamari atuh bebeca meureun ku urang di dieu dijemput. Oh yang bejakeun si Antonio. Kan Eh bae lah ya nama si Bebe da si Bebemna ogenan kapanan lah aing. baik ku urang. Nya karijung wae lah. Ah bener sia. Duitan si Bebe mah. Ih suatu hari mah buat teuing emeh. Lila urang mah hayang anu sabaraha eta komonya eta. Orang India sok transfer berartinya ka. Heeh, sok transfer ka awewe. Mana kana nu kitu. Hampir 50 jutaan gitu cenah. Sabulannya. Meureun teh nyaho. Tayang atuh. Tayang. Geus balik ayeuna mah telat maneh mah. Hayang urang teh neangan da urang mah dina Facebook. Heeh. Urang mah teh bener wae da aing mah. Embung urang masih diculik nyi euy. Lah saha nu hayang nyulik maneh? Daharna loba, coba tukang leweh ngarujitkeun moal hayangeun, coba buduk. Aing mah ngadoresakeun sia mah. Lain kan aya masalah meureunan dahar loba heuh. Buduk. Ih najis teuing. Aing gerarateun mah nya tidak bisa disembunyikan. Ku cai aki enggeus maneh teh. Enggeus teu bener. Eta nu urang ini kumaha atuh jadina? Karunya meureun lewehnya. Heeh, leweh sia meh. Jadina teh pasti balik we ka sih. Saha pokona mah ali-ali kitu da. Nyaho. Ali. Malah mah ali weh. Tengah nangaran tengahna. Cek aing ari moal mah meureunnan tadina meureun disangkana nya moal beneran ka dieu meureun. Jigana meureun da urang jauh ieu meureun eta nahaon ka dieu jauh-jauh gitu. Tapi kan ayeuna mah meureun komo loba duit mah disusul loh. Heeh, teh nyaho tapi tah. Amun bener eta orang India loba duit mah aing mah daek nyusul nih. Ulah isi itu nyusul, urang nu nyusul. Dasar gatel sama. We ayeuna mah nu penting mah da awewe ge sok nyusul ayeuna mah. Maneh sote. Awewe ge apel ayeuna mah. Kan bae. Ingat tadi apelan-apelan nu aya nyai, da aing pusing. Bawa balik deui si Antonio ke luar negeri. Kumaha sia? Kon bae jong ieu meureunnan ujung. Hanya ngaranna teh bare teh. Tah kalau teh nyaho lah kon bae lah. Kon bae si Antonio cenah kemana ka luar negeri mah heuh. Cina bobogohan jeung urang bule. Engke duitna jang emeh. Bebeb cume gitu kan. Nyangan bule beunghar gitu kan. Oke gitu balik. Tawa transfer di ditu. Transfer ka emeh geus di ditu teh. Lohong lamun ingeteun ka si emeh, pala bae geus di ditu geus teh ingeteun. Aku aing mah teh ingetan mah didukunkeun. Mal bisa. Tapi ketemu ulahnya eta. Ulah. Gitu mah maneh mah. Lain lamun maneh. Lamun si Antonio ka Batur eta maneh bae. Bae lah ayeuna mah duitan nih. Bener aing mah kop erek dijual malah lamun aya nu daekeun mah wah haji beunghar heuh. Aing rek dijual kop lah gitulah aing. Bener geus teh nyaah maneh. 7 tahun setengah geus prematur nyi. Geus teh nyaah maneh. Geus lah kan bae. Tapi ulah bebejar ka zaman.
Oh tuh, mau bisa tuh masuk ke eta. Jika ayah ngeliwat si Antonnya si aku mahal tuh. Alah, si bebe. Buat kadingen. Ya, harap tuh. Buat kadingen. Sayur. Ji. Siapa tadi mana bohong tuh bohong. Ayo keluar. Tadi cara mana? Tante, para ketukar tambah. Lain gitu jakeun sia.